Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Peuting Nu Pinuh Ku Bulan bagian kadua. Ieu yasana Bapak Maika. Serta candi pedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng anu di channel Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Arinya teh nu ti mana teh Sur Mama Haji sanggeus sababaraha jongjongan curug mintar sih eureun. Rompok mah di Bandung abdi teh. Ari ka dieu teh kata si kreka saha? Ari maksad mah bade kare rencangan mung hilap deui adresna tembal mintar sih semu asa-asa. Hese atuh. Ari jeung ibuna panggih tadi bae dina bos. Saurna deui bari miceun calacah kana asbak. Sumohon Mama Haji ngahulang sakedeung. Lain Mama teh rada teu pati ngarti. Ari pamaksudan Nyai ka babaturan teh rek naon? Siga nu rek lila mawa koper sagala. Jeung ari teh tenjoan Mama mah Nyai teh siga keur kakandungan. Ka mana ari caroge? Henteu ari pundung mah. Nyaeta Kang Haji abi oge maksud teh rek nanyakeun. Ibu Haji nempas. Mintar sih tungkul beki ngeluk ramona nu numpang kana buntut singa ka tembong ngeleper tetenjoanana ngadadak surem lir kaca kasimbeuh cai. Pok bae ulah asa-asa anggap bae nyarios ka Ibu Ramanden. Sur Ibu Haji bari ngusapan tonggong mintar sih. Upami Mama sareng Mbi uninga kana lalakon abdi. Tangtos Mama sadareuda. Ulah kagungan manah kitu enden. Sakumaha ageungna dosa oge. Mama sareng Mbi mah teu wasa ngahukuman. Sur Ibu Haji. Beah karep abdi teh isina mah namung duka abdi teh bet dipasihan percanten ka Mama sareng ka Mbi teh. Ngaraos wantun ngabudalkeun ka berat hate. Nya cik po kadinya Sur Mama Haji. Dedak-dak kumintar sih dicaritakeun ti mimiti panggih jeung Amir diwawuhkeun ku Hamdan silih tukur janji peuting nu sial ditetek nepi ka waktu harita aya di payuneun Mama Haji. Eureun mintar sih nyarita Ibu Haji ngarangkul nangis. Dedeuh geulis keun bae sing tawakal sing pasrah da geus tamaha urang geus milik eulis. Ayeuna mah geus bae eulis mah di dieu jeung Mbi tong make incah balilahan deui. Teu kawawa bluk bae mintar sih nyuuh kana pangkonan Ibu Haji. Mama Haji ngahulang bari gegerjeman maca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mbi abdi teh abot nanggung abot narimakeunana kana kasayan Mbi miwah Mama. Teu kinten abdi ngaraos bingahna aya nu kersa ngarawatan. Nanging sakituna deui ari maksad abdi mah hoyong milari padamelan atuh kanggo abdi sakalieun mondok.
manawi kawidihan ku mama sareng embi bade ngiring nyewa bae di dieu. Nanaonan moal geulis embi mah moal ngidinan utrak-atrok neangan pagawean. Mana sakitu keur bobot naon teh. Tos bae ayeuna mah di dieu da embi teh teu gaduh anak awewe. Boga oge hiji lalaki geus misah. Ke heula suruh Mama Haji. Asa can kabeh dicaritakeun ku nyai teh. Laras Kang Haji, abi oge aya keneh kapanasaran, cik gugah heula geulis. Mintar sih cengkat. Saur enden tadi teh kawit ti Sukabumi, ti palih mana ti Sukabumina. Mintar sih nyusutan Cipanon ku tungtung kabaya memeh nembalan teh. Duka atuh embi, kirang sidik abdi teh. Aya emut aya henteu ka Sukabumi teh. Dati barang hidang oge tos aya di Jakarta. Atuh pun bapa jenatna tara nyarios deui mung pun biang jenatna kantos nyarios. Yen pun bapa urang Sukabumi, malih abdi oge dilahirkeun mah di Sukabumi saweurna. Nanging ari pun biang mah asli urang Bandung. Lain ti Bandung nyai teh. Ari bieu nyarioskeun ti barang hidang di Jakarta. Di Jakarta kabitna mah mung saparantos pun bapa pupus. Abdi sareng pun biang wangsul ka Bandung. Katangen paroman Ibu Haji robah karasa kumintar sih pananganana nu numpang dina tak-tak manehna lilineun. Ari jenengan Rama Enden teh saha? Saurna sohan tena ngageter haros-hos. Jenengan pun bapa mah Raden Kartabrata. Nah, ari gabrug teh Ibu Haji ngarontok bari ngoceak. Min, anak emak, langgarak anjeuna kapiuhan. Embi, mintar sih ngajerit Ibu Haji ditangkep. Mama Haji ngorejat lung rokok dialungkeun. Ibuna, kunaon ieu teh? Eling ieu, eling. Salira Ibu Haji diguyah-guyah. Siniah norojol ti dapur olohok mata simeteun. Nyoko cai ka ditu lain olohok nia. Mama Haji nyentak ka Siniah. Daragdag Siniah lumpat ka dapur telila geus balik deui nanggeui rantang di eusi cai atah. Gancang Ibu Haji dicecehan mastakana tekung silila nyah anjeunna beunta. Gabrug mintar sih dirontok di galentor, diciuman. Diteulekeun kana pinareupna bari midang dam. Paingan geulis, hate emak teu beunang dipaling. Ti barang gok oge jol-jolnya dedeuh bae nu taya papadana. Hampura emak eulis. Ke heula embi abdi teh rada poekeun. Ceuk mintar sih bari cangkat tina pinareup Ibu Haji. Engke ku emak didongengkeun. Ayeuna mah geura buka heula acuk. Emak nempo tonggong eulis. Dina walikat kenca aya karang 2 ngajajar ti luhur ka handap. Mintar sih ngarenjak da memang nya atuh dina walikatna teh aya karang 2. Cocok jeung kasauran Ibu Haji, porosot manehna ngalaan baju. Tuh danya bener anak emak. Alhamdulillah Gusti. Bisi min can ngarti keneh mah, geura urang caritakeun. Saurna bari ngareret ka Mama Haji, Mama Haji ingguk. Mak teh urang Sukabumi ti Cisaat. Ngaran emak teh Rokayah. Tangtuna oge min mah can nyaho. Sarua lembur apa oge tidinya lain. Mintar si unggek heran. Dina tahun 1842 kunehna nyaeta Nini Eulis. Emak teh dikawinkeun ka baraya keneh nyaeta Kang Igun. Da jenengan alit nama apa Eulis teh Igun. Boro-boro bogoh emak ka apa Eulis teh. Raga bae nu aya. Da salian ti deheus keneh teh. Batur ulin ti leuletik deui. Lantaran sieun ku kolot emak teh teu bisa majar kumaha. Turug-turug saurna teh. Paeh oge moal panasaran ari geus mangku incu mah. Si horeng apa Eulis oge teu beda ti emak. Sarua pada embung. Ngan ari apa mah lantaranana teh ku geus boga kikindeuan baturna sakola. Da harita teh keur sakola di Bandung. Tapi kulantaran harita mah kolot nu nyekel ka kawasaan. Gancangna pruk bae dikawinkeun. Nya ari geus pruk mah sanajan embung-embung oge teu burung emak kakandungan.
Ari gubrag awewe di ngaranan Aminah di Min nu matak basa tadi dina bos eulis nyebut-nyebut ngaran Min. Mak teh mani asa geus yakin pisan, tapi bat mintar sih dilandi ku apa duka atuh dati sabrang emut oge tos kitu tembal mintar sih. Tah geus kitu kapanasaran neh lubar teu mangkuk satawun ti harita neh pupus nyusul eyang nu geus ti heula ngantun. Ari geus kitu mah emak teh mimiti ngarasanya sakumaha biasa kasalaki. Tapi ari apa mah sigana batan poho mah kalah beki kaedanan. Daeta ngan kuat 2 tahun apa mi hukum emak teh. Tungtungna teu kuat, emak dipirak sarta teu kungsi lila aya bejana apa nikah ka urang Bandung. Ari emak teu kuat ku kanyeri, mangkaning emak teh kapan geus teu indung teu bapa. Sok bae eulis dipasrahkeun ka apa, belecet emak kabur sakaparan-paran. Jog anjog ka dieu ka Tasik. Menang setengah bulan, neneangan pagawean teu manggih. Nya emak teh leuletikan dagang lotek jeung gado-gado di sisi jalan gunung sabelah. Da nyewa teh didinya. Menang 4 bulan dagang teh, gok panggih jeung mama. Nu harita keur ngaduda katilar ku geureuhana ngantunkeun putra 2. Gancangna emak ditikah ku mama. Dicandak ngalih ka dieu nepi ka ayeuna. Geus 2 tahun rangkep ka mama. Emak mentak widi ka mama. Rek neangan eulis da hate teu kuat inget bae. Ngarasa dosa emak teh ngagugut teuing nafsu nepi ka ngorbankeun eulis. Tapi teu nyampak cenah eulis geus dicandak ngalih ka Jakarta. Hanjakal eueuh nu terangeun di mana-manana. Pelengles bae teu beja teu carita ngan dina hate bae teu weleh ngadudua. Menta-menta kanu kawasa supaya eulis dijaga di jaring sarta sing diparengkeun deui bisa patepung. Alhamdulillah geuning ayeuna bisa patepung deui. Mintar sih anu tadi hareugeun ku sedih kaget jeung suka nu pagalo jadi hiji teu kawawa gabrug bae manehna ngarangkul kana lahunan Ibu Haji gauk cerik. Tapi ieu mah cerik oge cerik suka ku Ibu Haji digalentor di ciuman. Paingan ti barangkok dina beus hate aing teu beunang dipaling. Da aya tali batin nu meulit kana rasa. Ingat ayeuna mah nya mak pisan geuning nu sok nembongan dina impian teh. Paingan asa-asa ceuk hate mintar sih. Kabungah Ibu Haji jeung mintar sih teu kudu dicaritakeun deui pamiarsa. Da tangtuna oge kasawang. Mama Haji nyauran si Udin. Cik teang ka ditu Kang Nana sina ka dieu, saur Mama Haji ka si Udin. Tinggal hiji deui dulur teh Nyai, dan nu hiji mah geus ninggalkeun, saurna deui ka mintar sih. Pek bae heula ibuna. Akang mah rek ka masjid heula. Tuh geus akhir salat magrib, nyariosna kitu teh bari ngadeg terus angkat ka masjid. Liwat Isya permana datang sanggeus diwabuhkeun ke Ibu Rokayah solongkrong mintar sih munjungan. Tah ieu nu sok dicaritakeun ku emak teh na suri Ibu Rokayah ka permana. Harita mah can loba ngobrol da mintar sih eraeun keneh sanggeus permisi mah leos bae ka kamar ngadon nalangkarakan bari ngalamun. Ibu Rokayah guntreng jeung permana ngadongengkeun lalakon mintar sih. Teu karasa tayohna bakat kutunduh urut sapeting jeput teu sare reup bae mintar sih sare maniti berak. Lilir-lilir tengah peting pedah dicium pipina ku Ibu Rokayah. Dug Ibu Rokayah kulem gigireun mintar sih, sirah mintar sih disesepkeun kana pinareupna. Mak teh teu seubeuh mependek ka min mah, saurna bari ngusapan sirah mintar sih. Keun bae ayeuna geus gede oge. Pek bobo deui bae sing tibra, reup bae mintar sih sare deui. Urang tunda heula pamiarsa lalakon mintar sih, ayeuna urang ngaguar deui lalakon inai. Basa inai nyaring isuk-isuk ka sampak bimini keur sasapu di hareupeun lawang kamarna. Kolesed inai hudang maksudna rek kacai gorolong kertas ngaguruntul kana sukuna kasapukeun bat make panasaran. Kertas teh dicokot ari dibuka bet surat geuning tina wadah runtah sigana.
Pangangguran bari lempang kertas diratakeun nu soehna dilempengkeun lengkap keneh surat teh. Aksarana tetela aksara awewe. Kakara oge 3-4 jajar macana rag inai eureun lempangna. Bulu panona makarlir kipas manehna balik deui ka kamar surat dibaca deui ti mimiti. Sareng hormat Kang Amir di bumi. Sanaos abdi teu yakin bakal hasil, nanging ieu mah etang-etang nyeepkeun kapanasaran. Abdi dag-dagan ngintun deui serat abdi nu panungtung. Mugi Kang Amir kersa ngaos dugi ka tamat. Abdi moal bade maksa nyuhunkeun pertanggungan jawab Kang Amir. Sapertos dina serat nu parantos-parantos. Da emut ku abdi moal aya hartosna, moal pihasileun. Kang Amir pamegat, bebas, sareng terang dina salira Kang Amir, moal aya ciri-ciri tilasna naon. Benten deui sareng diri abdi awewe. Janten soal tanggal jawab mah teu langkung manah sareng rasa kamanusaan Kang Amir ku anjeun. Abdi tos sayagi kanggo nampi hukuman naon bae tina kaipisan iman abdi. Sanaos Kang Amir moal percanten kana sumpah. Nanging abdi perlu ngayakinkeun diri abdi pribadi sareng saha bae anu percanten. Abdi sumpah demi Allah, mugi Gusti Allah nyaksian upami anu dina beteng abdi kacampuran getih nu sanes. Mugi Gusti Allah ngersakeun eta budak ulah medal salalamina. Kanggo nu panungtung, sakali deui abdi nyuhunkeun, mugi Kang Amir kersa ngaweleran serat ieu dina waktos anu singkat. Mung sakieu bae diantos, nu ngantos minta resih. Hate inai ngarakacak maca surat teh ngingetkeun nasib sasamana nandang tunggara ku gawe lalaki. Komo lebah sumpah mah make ngebirig-irig sagala kukurayeun. Duh, nah ari lalaki teh. Tapi disagigireun eta ari keur dirina pribadi mah lain deui atohna manggih surat eta teh. Hore moal tulus cenah bari ngagoledag kana kasur, dunya asa lega deui. Kang Dan, korejat deui hudang, huleung manehna ngahuleung mikir. Tembongkeun bae ayeuna kitu ka mama. Engke bae lamun geus nyarita jeung Kang Amir. Teu sangka Kang Amir bet kitu patut. Hadena titik-titik ceuk manehna. Surat ditelepan deui bus kana jero BH gidig ka hareup ka kamar Amir geus eueuh. Ari Kang Amir ka mana? Pokna ka binini. Nembe teh angkat kana mobil. Dangdos henteu. Kantenan bae nyandak tas anggoan sagala. Berebat inai lumpat ka tukang nyampak Ibu Ila jeung paangga keur ngaleueut di emper tukang. Ma, ari Kang Amir ka mana? Ka Jakarta. Semuhan Jakal inai teh. Rek naon? Henteu, tembalna bari ngalewas ka cai rek mandi. Brus mandi mending ngusai bari teu weleh hahariringan. Balik ti cai Ibu Ila geus saged jeung binini. Nai, Mamah rek ka pasar baru jeung binini. Inai ulah ka mamana, apa geus angkat ka Andir? Leos Ibu Ila angkat saleosna Ibu Ila gancang inai dangdan ngagelis. Maksudna rek nepungan Hamdan tapi ras deui ingat yen dicarek indit-inditan. Rat camberut sisir dialungkeun. Ngadon nanggeui gado ngalamun. Keur kitu gerung suara mobil asup ka pakarangan apal kana sorana mobil sorangan berebat inai lumpat ka hareup noong tina gordeng. Kunaon balik deui cenah ngomong sorangan. Semurusuh Amir asup ka kamar, brahay mukaan laci meja laci lomari. Saku-saku pakean nu ngagarantung di papai di kodokan siga aya nu diteangan huleung ngingat-ngingat. Gap deui kana saku baju nu dipake saban kertas dibijilkeun, eueuh sigana huleung deui. Di mana tuh setan teh? Pokna pusing bari tumpat tempo ka kolong ranjang. Milari ieu Kang Mir. Ari direret inai nyarande kana panto bari ngiwir-ngiwir surat sareretan oge Amir nyaho yen eta surat nu diteangan teh. Rep beungeut Amir borom. Geuneuk malah lain beureum deui geuneuk ka ceuli-ceulina surat dirawel tapi rikat disumputkeun ka tukang. Ka dieu keun ai.
Kenaon Kang Mir, kapan geus dipikeun? Ceuk Inai bari nyesepkeun deui surat kana tempatna jeroen BH. Amir tungkul. Geus dibaca Nai, pokna lawan Inai teh nembalan. Nai, sora Amir pinuh ku pamenta. Kang Mir, Inai oge awewe, tangtu perasaan Inai sarua. Inai oge Kang Mir, ngilu nyeri, ngilu perih, ngilu ngarasakeun nasib Mintarsih, ngerasa kumaha tunggarana Mintarsih nu dicilakakeun ku lalaki nu teu bertanggung jawab. Amir diuk deui bari ngajengkutan buuk. Tapi aya nu leuwih nyeri keur Inai mah, nyaeta dumadakan lalaki nu teu bertanggung jawab teh pisalakieun Inai pisan. Nai, Inai mah teu nyaho persoalan nu sabenerna. Kumaha titik-titik. Kang Amir, percaya ka pangeran henteu. Inai mah ngabirigi di kendenge sumpah Mintarsih nu sakitu beratna. Lain teu percaya ka pangeran, ngan teu percaya ka Mintarsih jeung kana sumpahna. Biasana jelema mah lamun ngarasa sorangan teu jujur, kabatur oge tara percayaan. Inai harita megat kalimah Amir. Teu jujur kumaha? Amir nyeuneu. Teu mawasnya Kang Amir ngabobodok ka Inai. Inai bari jebi leos indit Amir ngorejat. Nai. Tapi ngan sajorelat Inai lumpat asup ka kamarna Amir ngudag, tapi panto kaburu dikunci ti jero. Amir ngakidir gejelig indit dus kana mobil, panto mobil mani ngebeledag dibantingkeun. Gerung, seak mundur disakalikeun ka jalan. Diur deui dijalankeun ngablesat lir ditembakeun. Disangka ku Inai mah terus ka Jakarta, tapi paboborang piatna balik deui dianggo ku paangga. Ari Amir balik na memeh magrib kana skuter. Urang Tunda ayeuna lalakon Amir jeung Inai. Urang papai deui nyaeta lalakon Hamdan. Isuk-isuk keneh Hamdan geus ngadius ka imah Mintarsih bari mawa hate nu beuleud manehna gilig pikeun ngajaga wiwirang pangpang namah bisi Mintarsih luluasan. Manehna baris ngorbankeun dirina sorangan. Beberes jeung Amir geus taya gunana datang tu nimbulkeun kaributan, mangkaning waktuna kawin Amir jeung Inai teh ngan mimingguan deui. Ari ribut mah atuh nutupan wiwirang oge lain. Hamdan teh perlu ngajak badami ka saha bae oge. Da geus teu indung teh bapa tinggal ninina, eta mah engke bae dibejaan ari geus beres. Tapi kacida Hamdan kageteunana di imah Mintarsih ngan nyampak si omah keur ngadingdiwet ceurik. Kunaon omah? Mana cek Min? Teu aya, tembalna bari inghak-inghakan. Kamana? Duka da anggoanana oge sadayana dicandak. Hah? Moal nya? Cek Hamdan bari geblus asup ka imah katempo parabot rempeg keneh bus ka kamar Mintarsih. Lomari pakaian teu dikunci, brai dibuka kosong, tinggal betrak-betruk jeung pakaian nu geus teu dipake. We kumaha angkatna? Pokna deui bari nyamperkeun si omah. Teu terang. Sugan peuting teu nyaritana naon, bari gek diuk kana kursi. Henteu mung ieu bae ngantunan serat serang artos. Tembal si omah bari nembongkeun surat jeung duit. Ku Hamdan dicokot suratna. Kertas benang nyoehkeun tina blok nut unina kieu. Omah, wayahna ku ece ditinggalkeun. Surat dina meja panganterkeun ka Kang Dadan di apotek. Maneh ulah ka mamana. Kumaha Kang Dadan bae, engke oge diuruskeun. Ieu duit keur balanja saheulaanan, sing jongjon sakola, duakeun sing pinter, dua ece Min. Mana suratna? Cek Hamdan bari ruak liuk. Di luhureun bupet ka tembong numpang amplop 2. Di tindihan kupas kembang, kop dicokot. Berewek amplop nuker manehna dibuka, surat dibaca bari ngadeg-deg. Sareng hormat, Kang Dan, upami Kang Dadan ngaos ieu serat, tangtos abi tos teu aya di dieu, tos tebih ti Bandung, mios maksud nuturkeun indung suku. Kamana bae nasib ngabantuna. Hapunten Kang Dan, abi ngabantun kaputusan, teu ngajak badanten heula ka Kang Dadan. Ku emutan teh, kanggo naon abi kedah nyesahkeun Kang Dadan, datos tamaha abdi. Kana kasayan Kang Dadan nu tos katampi oge,
Abdi teh abot nyuhun abot nanggung kumaha nya pimalesen sanes abdi nyanyahwanan mung abdi naksir usaha Kang Dadan teh hasil nanging sanes lepat Kang Dadan da kagagalan ieu teh tos katembong ti awalna abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana usaha Kang Dadan. Teu tiasa panjang Kang Dan teu kiat kupicerikeun doakeun abdi sing aya dina kasalametan sareng sing tiasa ditepangkeun deui. Duh Kang Dan hate abdi poek samagaha sembah baktos abdi minta resih. Tadi handapna teh pamirsa aya seratan PS ieu teh sauna teh nyaeta hartosna postscript tina bahasa Latin anu hartosna tulisan tambahan atanapi catatan tambahan atanapi NB urang mah nya notabene NB catatan penting gitulah gitu paintennya. Aya panuhun sarupi deui mugi Kang Dadan kersa ngarawatan bumi abdi nyanggakeun bade di kitu bade di kieu oge sareng wiat pun omah pangjejehkeun serat kanggo Pa Abidin punten pangmasihkeun. Wassalam minta resih. Tamat surat Pluk Hamdan nyuuh kana meja cerik sesegruk. Min na bet kejot borosot kitu. Da ikhlas Kang Dadan teh ikhlas. Kajen kumaha oge baris dibelaan. Tapi sajeroning kitu teh manehna ngarasa heran naon sababna minta resih bet siga nu ngadadak pisan nyokot kaputusan teh siga nu pasti eueuh deui jalan. Tur ti mana manehna nyaho usaha manehna gagal. Sanggeus rada leler nya manehna cengkat si omah aniprek keneh dina samak. Rek kamari ece teu ka mamana pokna sanggeus sawatara jongjongan. Henteu aya saya masukan ka dieu. Teu aya. Heran kunaon atuh sugan peuting teu nyaritana naon. Henteu da wengi teh teu damang dugi ka teu emut-emut. Teu damang nyeri naon? Hamdan kaget. Duka da karaosna teh basa ngawas serat. Surat naon? Serat itu tembalna bari nangtung top kana surat nu nyelap handapeun bantal dina dipan. Sirikna teu dijawang surat teh ku Hamdan surat teh geus rada rikas siga urut ngarames tayohna basa mintar sih kapiuhan surat teh karames. Anggeus maca surat reup beungeut Hamdan beureum huntuna kekerot panonna nu masih keneh baseuh teh huru ngagebor. Sajongjongan mah ngacentul bae panonna merong kanu eueuh mepes amarah nu rek mudal ngan ambekan bae ngahegak semut capek. Omah maneh di dieu bae heula urus imah sakumaha biasa. Aya dahareun eueuh? Aya sareng kapan ieu ngantunkeun artos ceuk Neng oge? Heeh. Engke mun geus dahar teang lanceuk maneh sina ka dieu. Ceuk engkar? Nya. Jeung Kang Kosimna bae sina ka dieu. Ayeuna akang rek ka apotek heula. Tah keur kana beca, pokna bari mikeun duit. Jung Hamdan nangtung bari ngasupkeun surat nu keur ka Pa Abidin kana saku jaketna. Ari surat nu keur manehna nya kitu deui surat nu ti Amir. Bus diasupkeun kana saku kameja leos indit. Dipanto nyebut heula duplikat kunci hiji. Omah, ieu kunci di bawah hiji. Lamun rek indit-inditan, kuncian sing pageuh. Kuncina mah bawa bae. Mangga, jawab omah. Leos Hamdan indit sanggeus mikeun surat ka Pa Abidin dakara manehna digawe. Teu jongjon gawe ngawur nepi ka 2 kali 3 kali nyampurkeun priparaat salah jeung salah bae. Tungtungna cul ditinggalkeun. Om, pangwartoskeun nya akang teu raos bade wangsul pokna ka Komariah asistenna. Teu damang Kang Dan. Sumohon. Bari ngalaan apron terus digantungkeun kana paku gidig kaluar dituturkeun ku panon Komariah. Gidigna mah gidig sehat, gering pikir meureun Kang Hamdan teh pikir Komariah. Diur Hamdan ka stasiun kareta susuganan menang sajam ku kulit bekan meh saban awewe ditempuan tapi eueuh. Balacat deui ka terminal bus leuwih sajam di dieu mah oge eueuh. Lungse leos bae ka Gang Pabaki.
Datang ka imah mintar si seomah geus eueuh jepret muka kunci, geek manehna diuk dina kursi ngahulang ngabang berang tineng. Ana pikiran tapi kalebah Amir rei nafsuna bijil. Penasaran mun aing can manggihan si Amir teh. Geus kieu mah terek paduli senajan matak dunya kiamat oge cenah bari kakarot. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.